Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda karangan Bapak Kokoes nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh mitra seri anu kadalapan upami teu leupat mitra hanja anu waktos katunda teh dugi ka. Nuhun atuh Kang Saden, geus nulungan ka abdi, sasat nyambung umur matri pati abdi, teu tulus diinum getih ku eta manusa hianat teh. Ceuk manehna bari ngareret ka Saden jeung unggek tanda mere hormat bakat bungah salamet. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Akang mah teu perlu nganuhunkeun deui jang. Kapan indit bareng ti Bandung baliknya ge kudu bareng deui. Sasat sapapahit sama manis, sabagja sacilaka urang kudu bareng, kudu babarengan. Sabalikna akang nu kudu dihampura ku Ujang, nepi ka teu bisa ngajaga kanu dituturkeun ku akang. Da eta harita akang oge keripuh ngayonan musuh tangguh. Untung we urang bisa salamet ku pitulungna Gusti nu Maha Suci nang tayungan keneh ka urang duaan. Dah kudu ka anjeunna urang nganuhunkeun mah, da anjeunna anu geus nyalametkeun ka urang tina mara bahaya teh. Ceuk Saden bari seuri koneng. Ayeuna mah geus pada salamet jang. Ulah dipikiran teuing soal eta mah. Da engke oge sakuri jelema jahat mah bakal nampak wawalisna anu satimpal jeung dosa maranehna. Malah jeuk bari bahasa nu paling teu lemah, kalakuan jalma jahat jarang cagereung ku nasihat. Ibarat seuneu hulu ngagejur teu gancang pareum di banjur kajahatan. Sia ibarat tatangkalan anu perang, lamun hayang montok deui kudu leukeun di cebolan, kudu sabar, kudu sadar jeung kainsafan. Mungguh sifat kajahatan jarang tunjuk ku jalan kekerasan. Nya kudu malapah gedang nyokot kalemahanana, dicembongkeun ka sieun, teu perlu dipocong ku seseukeutna pedang. Dah ijo jang nyumajak soal kejahatan mah sok hese diamankeunana. Keun bae soal eja mah lain urusan urang.
Nyapisan ajan kitu ge. Halinya hokan jelema anu jahat mah. Urang perlu baik. Nyaha irungna ajawa agamanya aje. Siga urang ajawa henteu. Mohon kitu Pak. Abdi oge aya kapanasaran. Manawi Bapak Uninga saha eta nu ngaroga hala ka abdi di tanjakan Pasir Pogor teh. Mani pupuguh pisan asana teh. Lamun nyurutkeun jejeganana ceuk kacelangan jang Sadin mah. Sigana bae Mas Jumaha jago cilalai nu geus sayangeun ka incu Bapa. Ceuk Ki Kuncen bari babatukan. Mas Jumaha nu hianat ka abdi teh nya Pak. Nya sigana mah manehna soalna meureun timburuan ka Ujang sabab manehna nu geus naksir ti heula teu dilayanan. Jadi timburuan ka abdi Pak. Omong Bandi bari gogodeg. Paingan atuh mani asa teu pupuguh naker. Ujug-ujug ngarah kitu kanu tanpa dosa pisan. Ayeuna Ujang geus ditimburukeun kitu cing. Rek kumaha karep Ujang teh. Tuh ka atuh Pak. Kedah kumaha abdi teh. Ujang ayeuna geus ditimburukeun. Malah nepi karek dialah nyawa dialapati ku jelema anu panas-panas baran panasalan. Nyalamun seug ninggang di Bapa di kikitu mah. Geus kagok goreng, kagok wani, kagok jadi musuh kabuyutan. Wah, sakalian we dinyaankeun. Ceuk Ki Kuncen ngahatean ka Bandi. Malah harita panona bari teu weleh neuteub siga nu hayang nyaho kana eusi hatena anu diteuteub. Dinyakeun kumaha Pak? Bandi nanya sabab can hartieun. Naon eusina eta carita? Maklum, budak ngora can aya pangalaman kana soal-soal anu kitu mah. Geus kapalang goreng, kapalang boga musuh. Sabab anu ditimburukeun mah salua we jeung anu geus diucuhkeun ajawa anu dicicah. Dah kitu Jang. Nu majak ceuk Bapa oge. Ayeuna mah jong kapalang deui. Kagok geus ditimburukeun ku Bajul. Najan Ujang teu mais, teu meuleum oge. Nyabongan geus ditimburukeun teh macak naon. Sakalian we ayeuna mah incu aja kawin ku Ujang. Abdi kudu kawin ka Nyi Ucu. Ceuk Bandi garo-garo teu ateul. Padahal dina hatena mah boro-boro dititah kitu. Najan henteu dititah oge arek di lalanyahan dipenta ka akina. Harita aya jalan komo meuntas. Keur mah anu bogoh ti barang mimiti tepung. Kari-kari harita aya panyambut bari dititah. Atuh puguh we nimu manggih.
raos kana hulu-hulu teh lain ngan ukur paribasana wungkul. Mitra kaum dangu, tembong nu tadina paroman bandi surem bari nyengir nahan kanyeri. Tapi harita mah dadakan jadi marah mai tembong cahaya na. Lamun cek barudak ayeuna mah tina nyengir kuda jeung nyengir nyeri, ayeuna mah jadi nyengir atoh. Kumaha Jang? Naha kira-kira na panuju lamun ujang kawin ka Incu Aki? Mojang gunung anu bau liung. Ceuk Ki Kuncen nanya deui ka bandi nu keur ngahuleng. Abdi mah teu kedah ditaros deui. Jadi panujunya Jang ka Incu Bapak ente. Ceuk abdi ge, abdi mah teu kedah ditaros deui Pak, kantun naros ka putu bapa we. Nah kinten-kintena kersaeun ka abdi jalmi anu sakieu sifatna bari can boga gawe matuh. Bilih jagana kaduhung ari gaduh panutan kanu teu aya gawena mah estu teu aya syarat kirang sorot teh. Abdi mah sayaktosna pisan. Penmae Jang, saya sorot kurang syarat ge, asal ageng sirah we. Saden mairan bari seuri. Kali jangan lupa aja. Sok gitu. Omong Ki Kuncen bari nyerengeh seuri. Mitra kaum dangu, bandi oge ngareret bari mesem sarta harita mah ngomong nage siganyaan lain heureuy. Nya upami kitu mah atuh abdi moal bade ngalalangkungan kumaha bapa bae. Mung abdi paur aringgis palengkung bekas nyalahan. Bilih bae putu bapak teh kersa kapaksa ku sepuh, padahal ati mungkir beungeut nyang hareup. Nu akhirna matak jadi awet rajet bongan di abdina seueur kakirang. Perkara eta mah lain bapak nyiduh ka langit Jang. Soal dunia biasana sok nuculkeun, sabab jelema hirup mah sok dibalengan jeung hulipna. Pokona sing keuyeng panteng we, sugan maksud urang nu hade dipalengkeun ku Pangeran nu Maha Suci. Sakureka hayang jeung cita-cita nu diukur ku urang moal kahontal. Ulah sok jadi pikiran keuing, majak ludet kana awak jeung rusak kana akhlak, ngaganggu kana hade salda majak tuna kana gawe. Lamun geus junduk kana wuku ninggang kana mangsa nu mustali mah, segala kahayang ge sok geus nyampak moal hese deui. Sok teu kudu dijeangan, sok kabeneran dalatang solangan. Pokona ulang sing sabar, ihdialah ilajeng batin, ulah ukur lahir wungkul, da kudu dibarengan ku gawe batin, keur nguatkeun kana sumanget pribadi.
Sal tak sing yakin percaya nak kana irodat nak Gusti. Sabab anjeunna anu ngacur ngayakeun sal tak ngeuweuhkeun anu wasa ngalobah sagala sifat manusia mah jeka wasa sakura boga kahayang wungkul nyunang tukeun angin ku pangersa Allah nu maha suci. Tadina mah Bapak jeh rada asa-asa ngan kepaksa balaka kedal hade cuman tak ka wani terus telangkil ka ujang ayeuna mongan geus kaburu ditimburukeun siga bapak nu nalikan kawin ka ujang siga incu bapak nu jomblo je bayu ka lalaki padahal lentul ali nu mihalap ka manehna mah ngan ieu mah geus kanggo kacung we jalua pada wiwilang ditimburukeun. Ayeuna hate ujang geus loyog maksud mihukum incu bapak. Memang kewajiban hiji lalaki mah ulah kumeok memeh dipacok dicimburukeun geus ngan kali gawin mah. Wah, sabalah hese nak lain kitu jang. Omong ki kuncen semubung lantaran maksudna bakal laksana. Anu keur ngarobrol di tengah imah harita keur jongjon ngabahas soal kawin. Mitra kaum dangu, padahal harita Nyi Ucu dipangkengna keur ngadedempes ngintip ngadengikeun sagala obrolan nu di tengah imah. Harita gogoleran luhur kasur barinya gigir ngadenge jawaban ti buah hatena nu geus nyebut sadaya-daya kumaha bapak bae nu keur ngintip harita mani imut ngagalenyung. Hatena keur muji kakina ku bisa muterkeun carita rapih meh henteu katara. Harita ngededempes ngintip anu keur kuliah laki rabi di tengah imah. Komo barang nepi kana caritaan mangga bade ngiringan mah long bae asa guliga mani teu sirikna sura ku bakating ngarasa bunga rarasaan dunya ngadadak ngalegaan deui. Kecap ieu mitra kaum dangu anu kumanehna di pikiran di dagoan teh beunang sapeuting tadi henteu sare guling nanangkep guguling bari nyipta kana rupana semah nu anyar datang kari-kari harita nong toreng kitu kadenge jentre lisan nyebut mangga atuh mun enggeus teh mah asa kagunturan madu kasaueuran ku emas tanpa wilangan. Kanggis kabeh geus nyingkir karempan ngiles marusna halimun poe katundung timbul caang narawangan siga bulan nu dumeling. Geus kasawang ti anggalna kumaha pibungaheunana ngasaan jadi panganten ngarendeng jeung buah ati harita polah Nyi Ucu
terwek ngekewek anggal dipake wakil manehna bari imut ngagalenyung. Aduh, Kang Bandung, kesangka urang bakal patepung di luhur kasur, uyah di laut asem di gunung, dina pariuk mah jadi ngahiji pagalo. Aki nuhun teuing kana pitulung Aki manjangkeun panca kaki. Ngomong kituna teh mitra, harita bari nyiuman anggel, bari nyipta rupana panutan nu ngeusi lelembutan nu rek mere dahar, di mana geus nundutan, itung-itung mupundutan kanu osok rerenyudan. Harita Nyi Ucu keur nyawang kaendahan, dina eusi hatena gumawang kabagjaan, dina keur ngalaman jadi panganten anyar, aya hayang, aya sieun, dina hatena harita campur baur. Ari itu gunung naon nu parentul belah kidul puncak cae papandayan waris wawatesna Garut beh kulona Gunung Wayang. Gunung Wayang siga nguyung keur mihayang siga geugeut keur misono Gunung Malabar anu meleber wawangi nu masyhur Mandalawangi. Gunung parentul ngajegah keur ngajaga baris jaga, bisi Citarum nyeleweng, sarah ceuyah kasalahan Bandung, bisi babanjiran kiwari mendet ti koro, Sanghyang nu kaberangan sasakala nu baheula. Lamun mipir-mipir pasir, mapai-mapai lebak jungkrang, di sawang matak lalewang, ungkaring ke siga orai, bulat belit mapai batu murilit matak tibelat. Galib paranti adat biasa, lamun keur nyorang lamunan, sagala tara karasa ingkar tina konsentrasi, nu keur nyimpai lahaola, dataya daya teu upaya sok dibobodo ku poho. Mitra kaum dangu, nya kitu deui harita incu kuncena anu geulis, anu keur numpi di kamar, ngileuk dina kabagjaan ngalamun dina lamunan, bungah amarwata syuta, kusabab tereh laksana parawan rek diparanan ditutugan Bukit Tunggul, nu keur ngintip urang liwat, antep keur seuri sorangan, abong geus meunang kode, geus meunang angka nu jitu pasang moal kasalahan ngalun di laut asmara. Cag urang tunda heula, ayeuna malikan di tengah imah, nu harita Aki kuncen keur ngarobrol semu bunga, lantaran eupana nyanggut ati bandi geus kakai. Ujang aja, paluasa henteu. Ceuk Aki kuncen, nanya ka semah pimi nantueun, sabab harita teh geus tanggal lilikuran bulan puasa. Abdi mah bocor, Pak. Jawaban di seuri. Ali, ujang saden kumaha? Abdi mah komo, Pak. Desa popoe acan, maklum atuh, hari tukang ngajual danaga mah teu kiat puasa, Pak.
lulus ngabose. Ngabose naon jang? Ngapan abdi mah puluh beja ba? Ngabeja. Omong Ki Kuncen bari seuri. Mohon ba, abdi mah gaduh syakutel. Nah aya jukang beja boga syakutel. Ceuk Ki Kuncen rada heran. Syakutel je ba, suku muter. Omong Saden bari seuri. Cungah ngerian kakolot. Suganjihnya we boga syakutel modal nusiga kuya aja. Palanci cucum bakanin awewe. Omong Ki Kuncen bari seuri jeung unggul. Ieu mah sanes motor bentukku ya Pak. Motor muter-muter suku. Omong Saden nyereng. Yuk. Akina kegeruan di tengah imah. Ngerasa dia dahalun. Saya ayah gadinya. Iya si Ujang teh. Gening teh palu aja cenah. Bisi geus lapaleun. Mitra Nyi Ucu ngoreja cengkat. Terus harita keneh ka dapur rek olah saaya-ayana bae. Keur waktu Nyi Ucu olah di dapur, harita di tengah imah mah masih keneh cacarita. Nyang Bani, Bapak ayeuna lek nanya nusanya na. Ilaha maksud Ujang teh rek dilaksanakeunana. Ayeuna ge abdi mah mangga Pak, da ari sai pekahan mah artos teh mawa. Ih aduh, kudu pupulih heula ka sepuh-sepuh Ujang di Bandung. Ulah geleges ngejebung teuing, macak nyelieun hate walgi-walgi Ujang. Lamun teu kahejaan mah. Ieu bae atuh. Ayeuna mah Pak, keun abdi bade miwarangan Kang Saden wawartos kaditu di bahanan surat ku abdi. Da ari abdi bade mulang ka Bandung heula mah ieu sirah rada lieur keneh. Dina urutatuna rerenyudan keneh rada linu. Nya, itu oge hade Jang. Nya Bapak masawa syukurna. Mun buru-buru beres teh, meureun jimlah hate teh. Nyenjo incu geus boga salaki mah. Mung Pak, nah putu Bapak teh kinten-kintena panujueun ngajodoh ka abdi. Buat teuing nampik panginten kapan teu acan ditaro suka henteu na. Omong Bandi rada ham-ham hem-hem keneh. Mulai jalan panjang. Sabab geus aya hahalewos leutikna ka Bapak. Najan malibir ge ku Bapak mah geus kahalti bae. Yen incu Bapak sukaeun ka Ujang. Ceuk Ki Kuncen bari seuri. Kiraku kitu Pak, kapan abdi teh nembe kamari siang ka dieu teh. Lanjun teuing, ngalek jepung kamari oge. Tapi panyon Bapak je, najan geus lamur kana kukular oge. Ali kana soal leret jeung kelet mah,
Mual tinggalin kuno ngaola. Geus loba pangalaman jeung luluangan. Nyumacak sing percaya we ka bapa. Bikin inju bapa mah teu kudu dijanyakeun deui oge. Pasti jaekeun anak. Sabab geus mele semu dina budi. Geus nawarkeun badan kumaca. Nyelenkeun budi kulindat. Najan di luar jan balaka ge. Tapi di jero hajena mah geus mangga. Oh, Papa mah sapertos nu sakti bae geuning. Omong Bandi bari seuri. Ish, ajunya kolon mangis lagi. Memangnya geus janji. Alikana soal kitu mah. Geus asang aji loba luluangan. Kumaha? Upami panyangka bapak nyalahan. Munyu ujang kurang percaya. Ayeuna mengpengkel di dapur. Nyam, kajitu tanyakeun ku sorangan. Kumaha jawabanana eja. Omong Gigunjen bari seuri. Harita nitah ka dapur. Bisi panasaran keneh mah. Wow, kumaha nampak? Moal nyam geula tanyakeun ku sorangan. Bebas moal ngahalang-halang kana kalep inju bapa. Mun inju bapa nolak ka ujang, eja bapa ngaku geus paor jeung lamur kana soal asmara. Teu guna jadi kuncen di dieu. Ari nenjo nu kidu bae mah jang jadi kasalahan. Mung abdi teh rada isin keneh, Pak. Pak Baur disentak sengor. Gue bandu ka abdi. Ulah jadi lalaki. Ari bodas lima. Kitu kieu ge kumaha behna. Ulah kumeok memeh dibajog. Bila ku ari nyang haleupan siseukeut bedog. Nyungulang kana silah wani nakis. Ari nanya ka awewe sieun. Sok matak alanye jeung. Omong Gigunjen bari mesem. Wah, ujang mah can naon geus kitu. Siga kanjut kanda wesi pindah kana punduk bae geuning nyapa. Mung Saden ngahatean bari ngingkilikan. Mupakan kitu jang. Jawab Gigunjen. Atuh, Pak, abdi permios bade kapawan heula. Cik Bandi bari seuri. Nyam jang. Ngan kajewe. Inju bapa ulah diluyak. Jawab Gigunjen bari seuri ngaheureuyan. Ah, bapak mah. Mong Bandi bari jung nangtung
kataya pelempang lalaunan ka dapur. Leh, mani kawas ucing, rek ngadodoho berit. Duh, Saden nambalang bari seuri. Mitra kaum dangu bandi ukur ngareret bari nyerenge telemek deui harita terus ka dapur rek nebungan nuker olah lempang na oge. Jengke ngarahan teu kadenge rereketan. Mitra, waktosna parantosep, waktosna parantos teu kabujeng ieu teh Mitra. Abunten dina samudaya kalepatan kakirangan kaluluputanana oge. Amugia kusadayana dihapunten Mitra. Muhun. Abunten kasadayana. Hatur nuhun, rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na, anu parantos mancona, anu parantos ngerojongna. Ina cariosan mang anu mangyandakeun dongeng-dongeng Sunda. Itu Mitra, hatur nuhun kasadayana. Pamugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana, sing janten bang baluh kana pikiranana sareng kolebuna. Sakitu Mitra, hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.